Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng sim kuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring sejanderaskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jatina Kaheman bagian anu kalima karya Kang Rompis nya Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ilalakon Sopian teh ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayananya. Kamu ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kamu bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai di tepas ngabahaya. Oke di pada melanana di tempat konveksi bari ngajahit motong berasna di tempat cukur di pabrik di pasar di kantor di perjalanan bari nyupirannya. Pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur barayan nu aya di kota oge di pangbaraan. Kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri. Sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten landong katineung senanya oge ulah hilap di like di komen di share nya linkna sareng kumargi sim kuring mada ngadongeng sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor tah saumpami ngaros kahibur ku pedaran dongeng sim kuring ieu mah tang parodi ngamumule seni budaya basa Sunda dina zaman kiwarinya khususna dina widang dongeng Sunda tah upami hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tanya atanapi nomor rekening sabaraha we saiklasna nya kitu tah supados teu nyangkolong tinggana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Jatina Kaheman bagian anu kadua mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung kantonan aden deng elah tuh ngaragangan ka putra menak atuh mending kene didongkapan ka sepuhna abdi mah yakin den sepuhna moal wantuneun nampik ari sepuhna tos sapuk mah neng elah moal wantuneun baha sun ceuk si Barli ngadongso ka Den Darman sangkan ngadatangan ka kolotna neng elah. Den Darman ngahuleng mikiran caritaan si Barli lamun dipikir mah bener pisan caritaan si Barli teh indung bapa neng elah geus pasti bakal narima kana kahayangna lamun geus puguh kitu mah neng elah moal bisa nolak kana karep indung bapana. Den Darman nyerengeh seuri kagugu ku caritaan si Barli. Hehehe nyaku hade pamikiran teh bar kuring ka cidah satujuna ya
engke marengan malam minggu urang aja datang ke imah Neng Ela bari mawa sakalian mawa kadaharan. Beungeut Den Darman tembong marah mai. Saula tuh Den, si Barli gitu. Siaplah, malam minggu urang bikin kejutan ka imah Neng Ela. Pokona mah dijamin cihuy Graden. Temal si Barli asar behwe liang irungna asa kapake meureunnan ku Den Darman. Kacaritakeun di imah Neng Ela di bedeng tonggo. Harita wanci bada Isa, Neng Ela keur ditale ku bapana nyaeta Mang Tajudin. Kangaranan hirup di kontrak ente, lamun aya hiji beja teh sok gampang sumebar, kitu deui hubungan Neng Ela jeung Sopyan nepi oge kana ceuli Mang Tajudin. Kangaranan hiji kolot atuh, geus tangtu miboga kahariwang sok inggis anakna teh nyieun laku anu teu bener. Basa ditale ku manehna, Neng Elah ngaku boga hubungan jeung Sopyan, Neng Elah bukbrak taya nu disumput salindungkeun. Tadi ari kitu mah beja anu katarima ku abah teh benernya, ceuk Mang Tajudin mencerong ka anakna Nyi Ela. Nuhun Pak, jawab Neng Elah pondok. Sabenerna mah Mang Tajudin teh geus tatanya leuwih ti heula ka Sobari ngeunaan diri Sopyan. Ti Sobari Mang Tajudin meunang katerangan anu kawilang lengkep, bubuhan ban Sobari oge gawena sarua di pabrik, lamun aya nanaon teh geus tangtu apaleun pisan. Ceuk Sobari, Sopyan teh minangka andalan perusahaan teh Ciganitri. Ku alpukahna Sopyan, pabrik teh Ciganitri nanjeur jadi kacapangan balarea. Ceuk Sobari deui ngeceskeun, lamun Sopyan teh geus jadi kapercayaan juragan kawasa, samalah mah cenah gan Haji Darmadi oge bade ngahaja dongkap ka Ciganitri nepangan Sopyan. Memeh cacap wangkongan, Sobari ngaharewos ka Mang Tajudin, ulah geruh ka sasaha cenah, lamun gaji Sopyan nanding gaji manor besar. Ari Mang Tajudin banget ku percaya ka Sobari, sabab Sobari mah jalma jujur talalinyok sumaona ngabohong. Kungsi oge tepung jeung kokolot pabrik Mang Daim nyaritakeun kayaan pabrik Ciganitri anu keur nyongcolang. Hebatnya eta jadi prestasina ngeblesat eta Sopyan tuh kitu modal jujurnya urang teh. Urang butuh pagawean anu boga perusahaan butuh pagawe anu jujur gitu ya. Loba nu pinter teu jalujur zaman kiwari nilai bangsat bayawak padog teh aya di jalma-jalma pinter tah kitu lamun pinter teu make jeung agama teh nya pinter tapi teu boga iman teh kitu akhirna diberi jabatan teh lain kalah ka amanah ngadon hianat. Ari keur bapa mah hidup hari kasasau ge moal nyaram, nu penting mah nyaah jeung miboga rasa tanggung jawab. Mun aya waktu mah yang Sopyan titah ka imah bapa kitunya, bapa hayang ngobrol jeung jenisna. Kitu ceuk Mang Tajudin mere pamandangan ka anakna. hatur nuhun Abah, insya Allah upami anjeunna nuju salse, tangtos ku abdi dipiwarang ka dieu. Walau Neng Ela kacida bungahna ngadenge caritaan bapana teh anu ngandung harti
bapana ngaluyuan hubunganana jeung Sopyan. Dina hiji poe di hareupeun pabrik ngadaragog mobil aya kana limana kaayaan pabrik Ciganitri asa leuwih rame. Para pagawe staf pabrik oge staf bagian tanaman daratang ka kantor besar. Dina poe eta pisan anu gaduh parusahaan nyaeta Gan Haji Darmadi dongkap ka pabrik Ciganitri. Gan Haji Darmadi kadinya nate disarengan ku dua putrana nyaeta Den Lasmana sareng Den Rasmana. Kerajana ya nu bogana. Sopyan harita keur aya digawe di jero pabrik, marengan aya Den Rasmana kalebet pabrik kairing ku Mandor Besar Wardiman jeung Mandor Rohman. Den Rasmana ninggalan ka sakuliah pabrik. Dupi mesin KR hiji sareng mesin KR hiji anu enggal saha nu nyepengna? Saur Den Rasmana soca cureuleuh teh rurat reret kana mesin. Mung nyalira Den. Ta jalmina teh sun. Ceuk Mandor Besar Wardiman nunjuk ku jempolna ka Sopyan. Den Rasmana katinggal kerung margi sangkian anjeunna mah jalmina teh tos sepuh. Namun ieu mah anom kene sapantaran sareng anjeunna. Soca Den Rasmana teras bae nitenan ka Sopyan anu sibuk nuju barang damel. Den Rasmana mapah lalaunan hasil kaolahan teh KR hiji dina karung teh dicanak sacanggeum tuluy dialak ilik imutna keranan satrasna diambung. Lambeuy Den Rasmana ngarenyuk imut tandaning binga. Punten Kang, kadieu sakedap. Saur Den Rasmana ngagendraan ka Sopyan. Sopyan gura-giru nyampeurkeun. Jang Sopyan, ieu teh Den Rasmana putrana Gan Haji Darmadi anu kagungan parusahaan. Ceuk Mandor Besar Wardiman masihan terang perkawis Den Rasmana. Haturan Den. Ceuk Sopyan bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Den Rasmana manggut. Sopyan teu wani neuteup rarai Den Rasmana muluk tungkul awahing ku era. Abdi mah teu nyangki anu nyekelan mesin KR hiji teh ngora kene geuningan. Abdi mah banget kataji ku kaparigelan anjeun Kang. Saur Den Rasmana ngebrehkeun kabingah manahna. Hatur nuhun Den, kaleresan bae imah nuju sae. Lain kaleresan tapi engkang mibana kaparigelan dina widang ngolah ente. Sok kantenan saur Pawardiman damel di pabrik teh teu acan lami apanan. Cik, di mana engkang gaduh ilmu perkawis ente? Kitu kasauran Den Rasmana, anjeunna gaduh payakinan lamun Sopyan teh gaduh ilmu perkawis ente. Saleresna Den, isim abdi mung nembean ngolah teh di pabrik. Dipasihan terang ku para rengrengan di dieu pon kitu deui sakola mung saukur tamatan SMP. Gaduh oge bekel ilmu saalit. Abdi sok maca buku perkawis ente diantawisna ortodoke perweking pan juarte tehe. Kitu pami dibaca ku basa Sunda mah. Eta teh kenging Cornelis pan Haag. Eta teh kenging Cornelis Panheg, eta teh tinggal tipun bapa sun. Walon Sopyan nerangkeun kayaan dirina ka Den Rasmana. Den Rasmana tangka coloho, anjeunna ge putra Gan Haji Darmadi anu kaceluk pangusaha teh jegud acan kantos maca buku perkawis ente. Mandor Besar Wardiman jeung Mandor Rohman ukur silih reret. Teu sangka Sopyan teh miboga ilmu ngeunaan ente anu kawilang luhur.
Nah tuang rama teh pangusaha ente atanapi tilas pada mal di pabrik ente gitu. Saur Den Rasmanah banget ku panasaran. Abdi ge kirang uninga Den, margi pun bapak ngantunkeun samangsa abdi nuju alit kene, mung aya tinggal 4 buku perkawis ente. Anu tadi ku abdi disebatkeun eta salah sawiosna Den. Walon Sopian teweleh tungkul. Den Rasmanah katinggal ngahlas nguping cariosan Sopian teh, namun manahna kalintang reusna, margi najan anom kene Sopian mibanda pangawuruh dina widang ente. Ayeuna mah wayahna ngiring ka abdinya, milu gempungan di ditu Kang. Saur Den Rasmanah deui miwarang Sopian ngiring ka anjeunna. Unjuk sumangga Den. Den Rasmanah kairing ku Sopian, mandor besar Wardiman katut mandor Rohman kalaluar ti lebet pabrik ngabujengan tempat gempungan. Basa anjog ka tempat gempungan, para sinder jeung para setap anu sejena geus dariuk dina kursi, dipayun katingalgan Haji Darmadi, diapit ku juragan kawasa sareng putrana nyaeta Den Lasmana. Den Rasmanah nyaketan karamana katingal cumarios. Telami Den Rasmanah teras nyamperkeun deui ka Sopian. Calik nu dipayun Kang, dipiwarang ku amah. Sopian ngajenghuk, awakna ngadadak ngeleper, dititah diuk di hareup bari gegeden wungkul atuh, puguh bae mata kereuwas. Sok komo anu haladir di dinya teh kabeh oge para pangurus, timimiti manor besar, para manor jeung para kokolot. Tapi teu bisa majar kumaha, Sopian bari dodongkoan maju ka hareup nyarengan Den Rasmanah. Sakabeh paneuteub nojo ka manehna, kadenge sora pating gerendeng, lolobana mah tatanya ngeunaan Sopian jeung papada baturna. Sopian calikna ngarendeng sareng Den Rasmanah, atra beungeutna bareubeu awahing ku era. Mangsah dinepikeun ka molohok, ningali alona diukna di hareup jeung para gegeden, hatena ngangres jeung reueus, panuna kaciri bareueus. Kitu deui Mang Tajudin bapana Neng Ela, ukur celeumeut we ningali Sopian diukna di hareup jeung para menak, nu hartina Sopian teh geus dianggap jalma penting pikeun parusahaan. Tapi aya oge jalma nu kacida ceceubna ka Sopian, tayalian asisten siner pabrik nyaeta Suhandi. Panona teu sirikna ngaburileng awahing ku ngewa. Manehna salaku asisten siner pabrik teu disebut-sebut acan ngaranna ku juragan kawasa pabrik, tapi Sopian nepikeun ka dipapag atuh ku Den Rasmanah. Tekung silila, Raden Sastra Biantara, para hadirin nu haladir ngadadak jempe, dina biantarana Raden Sastra nganuhunkeun ka sakumna karyawan anu geus gawe rancage nanjeurkeun parusahaan teh Ciganitri. Raden Sastra oge mere nyaho lamun kontrak Ciganitri teh kaasup parusahaan teh swasta anu kiwari keur nyong colang ngelehkeun perkebunan teh nagara. Dina panutupna Raden Sastra nganuhunkeun kagan Haji Darmadi sareng palaputrana nu tos sarumping ka pabrik, eta teh minangka pangdeudel keur perusahaan katut para karyawan. Cacap Raden Sastra cacarita disambung kugan Haji Darmadi. Ulah salaku anu miboga parusahaan kacidabungana, naon anu ditepikeun ku kawasa pabrik sarua pisan jeung kereteg hate kula. Kabeh geus gawe babarengan pikeun nanjeurkeun parusahaan. Boh ti bagian tanaman atawa bagian pabrik, kabeh miboga jasa ka parusahaan. Tah ku kituna kula rek mere kanyaah keur balarea nyaeta duit bonus keur sakumna karyawan. Tong ditingali tina pangajina, nu penting mah aya tal ti perusahaan. Tiwangkit ayeuna sing soson-soson digarawe ngarah parusahaan teu oleh nanjung, ngan sakitu we ti kulamahnya.
Kitu kasauran Gan Haji Darmadi ngebrehkeun kabingahna. Cacap Gan Haji Darmadi cumarios anu araya didinya kaleprok. Den Rasmanah salaku direktur pemasaran ge ngiring cumarios. Dina eta kasempetan Den Rasmanah ngeceskeun ka balarea yen harga enteh KR hiji produksi pabrik Ciganitri teh keur nanjeur sarta jadi inceran anu meuli. Den Rasmanah masihan pancen kasadayana karyawan sangkan ngajaga produksi jeung kualitasna. Dina masalah keamanan Den Rasmanah miwarang sangkan langkung ditingkatkeun ngajaga bisi aya hal anu teu dipiharep. Satrasna Den Rasmanah nguningakeun ka balarea lamun perusahaan teh Cilamaya kiwaritos digaleh ku Gan Haji Darmadi, jadi perusahaan Gan Haji Darmadi teh aya 3, 2 pabrik teh khusus ngolah teh hideung, hiji deui pabrik anu ngolah teh hejo. Kusabab kitu lamun aya para karyawan atawa staf anu dipindahkeun ti Ciganitri nganung harti keur tuker pangalaman ngarasarua nanjeurna. Sararea ngerasa bunga boga harepan naik pangkat mun seug teh ama dipindahkeun ti Ciganitri. Ngan anu leuwih kaget pikeun balarea nyaeta Den Rasmanah ngabedung Sopian jadi asisten kawasa pabrik ngaganti Suhandi. Salian ti eta Sopian arek disakolakeun ku parusahaan dina widang ngolah ente. Ari Suhandi arek dipindahkeun ka kontrak Cilamaya sarta jadi kawasa pabrik. Rengse Den Rasmanah cumarios sadaya kaleprok ngiring binga. Ari Suhandi anu tadina kuciwa ngadadak janglar sabab manehna jeneng kawasa pabrik di Cilamaya kangewa ka Sopian sirna sapada harita anu jadi marga lantaran lamun hayang nanjeurkeun pabrik Cilamaya manehna kudu loba tatanya ka Sopian anu bakal disakolakeun ku pihak parusahaan. Ari Sopian ukur ngeluk tungkul antara era jeung bunga ras inget ka indungna hatena ngadadak guliga. Mangsa dinepikeun ka ngeclakeun cipanon atuh bunga jeung sedih awor jadi hiji. Mang Tajudin bapana Nyiela kebek ku ka bunga saha anu teu reueus atuh calon minantu jeneng asisten kawasa pabrik atawa golongan staf kasebutna saorana anak dage bakal naik harkat darajatna. Cacap gempungan sararea brak dalahar ngariung saruka bunga. Basa Sopian keur ngobrol jeung Mandor Besar Wardiman, Suhandi datang nyampeurkeun ka Sopian teu sirikna ngarangkul. Yang Sopian, di ayeuna keneh Bapak rek minta dihampura. Bisi hiji waktu Bapak loba tanya ka Ujang dianti eta geus pasti Bapak teh bakal ngangkir Ujang ka Cilamaya keur nitenan mesin di ditu, ceuk Suhandi dumareuda. Unyuk sumangga Pak Suhandi, eta matos janten kewajiban abdi sareng sakedahna margi sami-sami kagungan Gan Haji manawi. Walon Sopian bari imut, nuhun Jang, Bapak bunga ngadengena. Ceuk Suhandi beungeutna bear marah mai. Ari Mandor Besar Wardiman 2 bulan deui arek pasangon sabab umurna geus kawilang kolot ganti nama tayalian iwal ti Mandor Rohman. Mang Daim naik pangkat jadi mandor pabrik. Saring sena tina barang tuangna Gan Haji Darmadi sareng reng-rengan nguningaan ka bedeng bumi para karyawan sadayana marapah mapayan meh tiap bumi. Sakirana aya nu tos butut Gan Haji Darmadi miwarang sangkan dilereskeun. Jalma-jalma anu araya di bedeng kalaluar ti imahna nyambut para tatamu agung. Cacap ti bedeng handap laju ka bedeng tonggo. Neng Elah anu keur aya di luar imah teu sirikna luncat asup atuh ka jero imah basa ningali rombongan para tatamu kadinya teh. Tina jandela Neng Elah ngintip kaluar. Bre katingali Sopian keur leumpang ngarendeng jeung hiji wanoja anu kacida geulisna. Ngadadak atuh hatena pating sareblak, jantung ratug tutunggulan,
rai beungeutna ngadadak barebe rasa timburu minuhan jeroen dadana. Si Raden Barjah jeung Sadi sakitu geulisna rumasa aing mabatan sakieu. Berbei Cipanon maseuhan pipina. Rombongan para tatamu teras bae ninggalan ka tiap bumi anu kalangkungan. Basa sorena samangsa Sopyan rek balik, aya budak lalaki nyamperkeun mikeun surat katitipan tineng Ela. Surat can wara dibuka ku Sopyan engke bae di imah. Sanggeus rengse bebersih, Sopyan asup ka kamarna, surat tineng Ela teh dibaca. Kahatur Raden Barjah salami wahormat ninggal kasep sareng nu geulis ngarembeng estu mataksieuh lir ninggal Dewa Kamajaya sareng Dewi Ratih kalintang sababana rumaos diri abdi babatan sakieu moal tiasa mapakan geulisna widadari suksanaos kitu kanya abdi moal aska tresna tos minuhan raga saumpamina telaksana kapidurian kajan pondok Yuswa mah panasaran mah janten alai badot sugan mah pokona melamun teh janten sareng akang abdi marek nikan ngadahar kaos kaki 5 siki punten ngawagel waktos nanyakan anu nuju hareeng Ning Ela Sulastri. Cacap maca suratna Sopyan kerung geus teu we lamun Neng Ela teh geus salah harti boga rasa timburu ka Nen Rasmana. Sopyan nunda suratna terus keluar ti kamarna. Pamirsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya
Cag urang tuna ilalakon neng elah anu bade nekat nuang kaos kaki di masikinya. Insyaallah kin urang teraskeun nya dina episode nu salajengna. Kitu timuru istri mah nya. Cicing tong ditahan. Basa punuh ti mah nyaho kantong ngait kenapa ieu nya kana gagang pantau. Cicing. Bukan nama kuring nek ini ti mah rek balik. Tong ditahan pokona mah. Tong ditahan bari kitu. Eta kantong tali ngait kana gagang pantau. Cag urang tuda dihanyuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum baranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.